Ini baru hangsur aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys, kamar mandi teh meni baru hangsur gara-gara ngarakanan jengkol. Jadi ayeuna teh ku urang rek dikosrek supaya sarungi sabuna dicampur-campur pakai pewangi soklin cair jeung soklin lantai supaya si bau hangsur teh leungit. Lanjut urang kosrek-kosrek sampai ka bersih. Ngosrek kamar mandi teh kudu wae nya, lamun teu dikosrek teh mending liur jasa euy. Pokona mah ngosrekna teh kudu bener-bener kabeh kasikat na tembok di pojok-pojokna, terus na pantau kamar mandi. Pokona mah kudu kasikat kabeh. Cekolot teh mah kamar mandi teh kudu bersih sabab loba bejana cenah. Lamun kamar mandi kalotor barau terus paroek eta sok resepeun cenah makhluk alus. Next urang kosrek WC-na supaya ulah baro syaduk. Lanjut urang seboran meka tingali bersiap panteuna. Mun keur ngosrek kamar mandi teh hambur cai jasa beneran dikarenakan ubina teh kudu sampai seuseut. Mun lesang keneh bisi tiko sewad. See you next vlog.